salin harudu kan calet cengiran wae gitu ya. Pas terjol di kolot datang. Serenge geus rada rea. Eta pamenteuk kunaon. Wadah eta tekean betul. Kan baheula gini kolor teh dibaruka kolor nu sakieu teh gininya diganti ku sarung. Jeung sarung baheula mah nu lanyet teh. Iya. Sinteukan ku aing kanjeutan. Maneh mah cenah geus kudu dijejeran kolot ulah jeung budak we cenah. Motah. Platok. Cuma supri. Sia gigireun imam heuh api-api bageutnya. Cenderung kan kakak teh assalamualaikum warahmatullahi gitu kan jung kan kangen cenah aya sisa sepa goblok ge cenah si akina eta mabuk aing cenderung kan kangen nah urang teh kan geus teu ngaji kan ditanyakeun wae ku kolot kunaon mana terang ngaji engke pas pindah ngaji teu bisa aing era ku ajengan sia kan ditu deui awas sementing ngaji ayeuna deleukeun kan make ieu teh make kopiah iya eta mah sapopoe urang make gaji beusi set ngabentuk kopiah si seena kenteng iya kenteng nu tebal teh wah ini sakne geser teh pasti aja dipek terus plus tasuk suprisia ini ini alah teh akan sia jeung aing. Tangke maneh hidup dihareupi. Jadi begitu Allahu Akbar gitu kan geus teu bisa gerak naon. Urang asup. Iya. Kompres teh geus teu bisa dipake, da mun dipake pas dibulan kopret. Tuna gigireun da. Salat gitu. Pasti naikeun. Si Supri nyelenap kena gigireun anu deket imam di tukang nyeunana. So jadi beri biasa pariman lah teh bisa nahan kan keur budak detik makan bisa diselep gitu nya gigireun cempor kayak patau deh begitu ditarik teh nyengkrek jadi pas assalamualaikum kabeh kolot teh geus kompak anu hiji ngajaga janela mau ngajaga ieu mun aya deui jelema eta begitu assalamualaikum dijaraga cenah eta tah si lawang-lawang teh gitu kan aya urang geus lihat pasti beunang begitu bos si Supri mah ieu niup campur kabeh kolot teh geus jaraga aing kan make eta make pepe eta masih ake hawi ieu sia tangkurak sia beunang eta bapak pencar teh da sewelin mah tuh ya teh hideung Pak baru tah sia kurang aja eta mah dibikin ka babe dipanggil diriung cek babe haki-haki heureui jeung budak leutik wae can babe mah kan ngabelan hareupeun heureui jeung budak leutik wae cenah man iya cenah malah likir atuh sia teh cenah budak leutik mah aya di imah banger aing ditambang pamatak sayanya kacidanya jeung nu jadi aman kan sapantar beda setahun gelut wae cek aki kita kan pusing sia mah anggar 1000 teh sase kan sia cekal ieu bedog kan hiji wah cekal bedog aing urang sok anjing kamar gelut jeung aing modar-modar udah ngolong asup ka jero imah emang ku aki teungeus bencian dina itu teh kan lawal we ngagaca teh mah aing deket batu eta Pak kabayang beungeutna siga kumaha cek saya mah bisa bertamu sampai ke matur seriknya datang yang manis pasti atuh cacan kok dulu kan pakai kamu kok boleh itu mungkin banyak sama bapak
tuh orang teh kabur heula. Pasti beunang jeung naon aya kabur ke balik deui. Itu nah rumah nama urang akhirnya tatang-tatang asupan luhur para. Luhur para ngeunah kan kaburna luhur para. Kan ai kolot baheula mah sok nyimpen naon teh geuningan kai-kai nu keur kayak ngabangun teh terutama papan di luhur kan. Amparkeun heula. Bejo teh babeh datang haja lah di sakola. Mana cenah si Sarsep itu cenah itu si Amang pun ruksak di rumah sakit. Masalah gak ada yang omongan kabeh tapi kan dirumkeun geus senejang cenah cek aki urang teh ka babeh geus lah da kaya geus kieu geus budak mah terus saya kan diteangan kau ngalur kau nganon terus teh kapangi di mana ai urang kan dina mana kabeh ini sekarang leuweung jeung mana deui mah hah turun coba naik di kaluhur kan terus jeung kitu we kan curiga tak pernah kan kabelet kieu penting-penting nu siapkeun Kang kana bantal jeung sarung nah ya kolot pada disiksa ku kolot itu lah pikir teh war kenteng teh kan masih kena asup gitu si awak kurang teh gitu kan bukan kayak anak asup deh lalawanan kadenan deui set lila yang modal aduh putih kok pelanggan otomatis kan pipis langsung pakai mesti apa kan begitu berisi kan pakai kresek lagi macam tekat tabung pohon orang teh saya turun tinggi bos nah mau nak kieu cenah mau nak babe kaluhur bos masih ceduk kok kowe teh ku ting pinau duk lah beli keneh kan baheula mah imah masih keneh naon kalau pan setengah duduk jendela teh geuning imah bae sekali gorengnya geuning sia turun sia kepacan ombe saminggu sia diteangan ke mana-mana turun dari batuangan oh sia kayak apa kan orang pernah di keluarga jeung di kampung disebutnya dosek si dosek Dora modalna parah bagorna urang baru kelas 5 SD geus besok babeh kan berkala cakil